amat kamar anak itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kemana gini? Sorangan baik? Oh tak apa. Emang can aya di dia? Acan. Ya suganti orang saya di dia tadi teh. Tidak tadi ke sorangan baik di dia orang. Di rumah itu teh sok ambekan wae di. Oh, goreng adat ongko. Oh yakin mah tong goreng adat ah. Goreng naon? Goreng kejo. Iya, tuh eta mah seubuk kana beuteung urang. Ya heuh purih beuteung sarua aya. Can menang tarikan. Emang can narik itu? Can putih isuk gitu pulang keliling. Kurulingan naon? Tangkal buah we dikelilingan ieu mah. Buah edan. Tangkal buah di kurulingan. Ah, pesan ah, kopi hiji we. Anu hideung. Kopi. Oh, siap. Oke. Ah, ojek ah, pelari. Wah, kebeneran pucuk dicinta, cendol pun datang. Ayo. Kayaknya orang tadi mesen kopi. Ah, berting lah, rejeki lah. Helmna hiji kajen nya. Kajen, ayo. Buru, abi ayo toyong ya. Siap. Ya, kopina. Sana mesen kopi. Tadi masih kapan si anak? Nyaho udah sorangan wae di dieu. Ih, kemana buah? Kumai kopina. Teu neundeuy tadi itu. Sersi emang kurang adat. Ya batin para lusing. Hesek di lah. Dalam teh. Kamana baik? Astagfirullahaladzim. Tadi aya penumpang poho. Aduh. Ayeuna mana kopina? Ayo geus tiis jadi agar. Gos kajun geus tiis ge cokot dah. Bae mah diuyup terus. Siap. Segala yang kieu deh lah. Aduh. Mana can bebeunangan segala yang kieu. Kela. Ya asa kenal ieu motor ieu. Memang teh di ieu mah ieu. Astagfirullahaladzim, ieu neundeun motor sembarangan. Coba kuncina ngagantel keneh. Ih, ka mana jelemana nya? Geus diamankeun lah we ku Kang Haji mah. Meh aman. Karunya ieu. Sembarangan pisan. Kunaon? Wah, teh keur sedih, yoga. Sedih kunaon? Motor urang, gak. Mana hiji-hiji na aya nu nyulik. Nu maling meureun. Meureun aya nu maling. Eta urang sobat keur kieu, motor urang hilang begitu saja. Ya geus atuh tong curik wae. Antar atuh gak. Ka mana? Urang teh boga pangabutuh ka si Haji biasana mah mana boga solusi soalnya mana mah jelema gaul. Antarnya naik teh. Haji mana kieu lah? Si Haji geus ya antar urang Oh, si Haji. Ayo. Curik teh goreng. Cih, kamarana tukang ojek teh? Nu hiji pohoan, nu hiji gede ambak. Tukang ojek teh nu baraleg.
Curik wae. Motor orang langit gak? Potong curik wae. Sekarang tuh kalau curik wae. Apa. Jadi ya imah. Heeh. Geus dia geus gak? Nuhun nyaganya. Aya meureun. Ari mana kumaha si urang meur kalongitan aya moron. Yang jadi jahat kita dari curik wae. Mangkakeun tah. Dasar. Tidong jalma teh. Betul keur susah sagabang penta. Assalamualaikum. Kang. Waalaikumsalam. Sa. Kang. Astagfirullahaladzim. Kang Haji. Kang Haji. Ayo naon sih gegedutan kenceng-kenceng teuing. Geus, goreng. Saya masuk pulang. Kunaon sih datang-datang leweh. Jadi kieu Kang. Kang Haji. Jadi kieu Kang Haji. Heeh. Maksud abdi ka dieu teh arek minta tulung ka Kang Haji. Naon kitu? Da kan Kang Haji mah jalma gaul. Urang teh minta tulung ka Kang Haji. Abdi tadi teh ngerasa kalengit. Aya motor teh Kang Haji gitu. Naon nu aya? Motor tadi bapan eueuh, ayeuna menjadi aya Kang Haji. Oh, ka dieu rek nanyakeun motor. Heeh. Oh, aya motor ieu. Diamankeun ku Kang Haji. Tadi Kang Haji tas di masjid. Nampo motor, eueuh jelemana, jaba kuncina ngagantel kene. Kumaha lamun aya nu mawa? Ya diamankeun we ku Kang Haji ka imah ka dieu. Dirawatan Kang Haji. Dirawatan. Nuhun atuh Kang Haji nya. Heuh, sangsuna kan kade engke-engke deui, ulah jorok. Nya, Heeh. kuncina dicopot, dikunci setang. Mek nu mawa. Hah atuh Kang Haji, nuhun pisan nih Kang Haji. Abi moalnya tuh arek kitu mah nya. Itu jadi mewek na. Moal ah. Geus atuh. Sangsuna, jog bawa. Asik. Motor teh kapake deh ya. Aduh. Ye, Nya, harus ngeureuy wae nya. rek ngeureui wae. Heeh. Nama tuh. Kan kade isukan ka dieu. Aya deui ka diri. Kang Haji perlu. Nya. Atuh lah. Aya perlu wae. Pramuka Adogan Dusun Cirejan, wilayah Desana Cibalong Sari.